Nabi tadi wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Jalmi nu lolong di alam dunyana, engke lolong di akhiratna. Jadi urang kedah aya bingbingan teh sa ti guru. Kun ma Allah. Fa illam takun ma Allah wa kun ma aman ma Allah. Fa innahu yuwasiluka ilallah. Anjeun kudu babarengan jeung Allah. Ibu atau sami sasarangan tinggal si Allah, asa jauhnya tinggal si Allah. Tebih urang mah kun ma Allah teh pan ka abdi nyarios kamarinya abdi teh ka jamaah teh ieu ka ibu-ibu kapungkur nya kamari teh nyarios ieu. Hei saur Sayyidina Ali cek abdi teh ieu. Lamun urang loba masalah cek Sayyidina Ali kitu. La takun lillah lada muskilatun kabiratun wa qul lil muskilah lada Allahul azimil azam. Sayyidina Ali nguningakeun kieu ibu, anjeun ulah nyarios ka Gusti Allah, Gusti abdi teh seueur masalah ageung, masalah abdi teh kitu nya. Pan urang masuk kitu punya loba masalah tahajud Gusti, abdi teh loba hutang. Gusti abdi teh budak ni baong-baong teuing. Gusti ya saroge abdi meuni galak-galak teuing. Pan masalah teh gede dipaeun Gusti Allah teh pan kitu. Kumaha Sayyidina Ali ulah cenah cek Sayyidina Ali mah. Tapi kumaha kun lil mas'alah ladallahul azimil azam. Bejakeun ku anjeun ka masalah anjeun. Kami boga pangeran maha gede. Oh kitu keur gagah. Jadi kedah laporkeun ka Gusti Allah. Ibu keur pase anjeun caroge. Awas ya bapana dilaporkeun sia. Ka saha dilaporkeun ka Gusti Allah. Pakah nyengir disebutkeun coba. Geus yeun dilaporkeun ka Gusti Allah. Tapi lamun ke kade sia bapana pas awet dipaporkeun ka metoha karasieun dah. Ka Gusti Allah mah teu sieun. Urang teu bangga teu sieun ku Gusti Allah. Tapi lamun aya Allahan mah dah sieun atuh sareng-sareng mah dilaporkeun ka Gusti Allah. Ngan urang sok napakuran pantes urang caket ka Gusti Allah ya. Tah lamun teu pantes wa kun ma'aman ma'allah. Lamun teu pantes anjeun kudu babarengan jeung jalmi nu caket ka Gusti Allah. Jeung satu jeung para aulia Allah, jeung guru-guru nu tos caket ka Gusti Allah, guru-guru mursi. Mata kurang amalan teh kedah gaduh ijazah khusus ka guru. Guru-guru ka mana we asa gaduh ijazah ulah amalan tina naon tina YouTube. Bisa gerebeg teh. Ulah amalan ti mana wae tina abong ieu kedah gaduh ijazah sanadna. Di mana ieu teh hadiahan urang sana nanti Kangjeng Rasul ka para aulia Allah ka saha ieu teh misal ka Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani ijazah ti guru anu guru urang Fatihan non sanad kada gaduh sanad. Sanad tina agama amalan anu dipindaman ku urang teh kedah gaduh sanad ngarah aya pahalaan ulah amalan anu tanpa guru maka guruna teh setan. Tak ijazahkeun heula amalan-amalan. Tah Ibu kun ma Allah fa illam takun ma Allah wa kun ma man ma Allah fa innahu yuwasiluka ilallah. Aranjeunna nu janten pelantara urang dugi ka Gusti Allah. Urang teu seueur dosa tapi kulantaran caket ti guru dicana ku anjeunna nyaketan ka Gusti Allah. Kumaha urang caket ka guru pantes upami seueur jama para aulia Allah kakasih Allah anu asana ses jalmi sae tapi anjeunna janten kakasih Allah janten sae kumargi naon caket sareng jalmi anu sae. Nah eta fa innahu yuwasiluka ilallah. Menawi sadayana ge urang kedah dina kayaan gaduh ilmu wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu